Pujian sebelum subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana geus rengse si mayit dikubur, maka kubur eta ngadempet nu paur. Sampai iga paseng solan langka pisan anu salamet tina ieu dempetan. Terus datang malaikat munkar nakir, rupa hideung sarta keung mata ketir. Nyorasa kumaha geledeg jeung gelap, panonna kaya kilat pating gurilak. Tuluy nanya barinya kegada besi, man rabbuka madinuka banget risi, wa man nabiyuka anu bisa jawab, senang pisan lega pikir henteu ruwab. Kubur dilagakeun satungtung paningal, dibukakeun lawang ka surga dil jalal. Amal-amal nu saroleh dirupakeun, jalma kasep ngarejengan ngamulyakeun. Lamun datang siksa tina jihad sirah, dijaga ku Quran moal bisa nyerah. Palembah suku leungeun jiwa ragana, maka solat jeung sidekah nu ngajaga. Saur malaikat azab untung dulur, lamun kurang amal hade tangtu lebur. Tuluy sare kaya sare papanganten, raos-raos ninikmatan sakakanten. Barang anu cilaka man teu birek, jawabna teh teu nyaho banget purek.
maka digenden ku gada wali hurung sene di kuburan mayit humarurung. Dibukakan lawang kana raka puas geus kadele pitempateun anu panas. Amal-amal nu arawon dirupakeun kana sato nu garalap dibuktikeun. Gawe zalim dirupakeun orai utan, ngadu-ngadu dirupakeun anjing edan. Kitu deui babah kautur hileud kala langir maung tina pagawean celana.